Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta abdi Nadia Wangsakusuma Diningrat ti kelas 10 MIPA 3. Abdi di dieu sareng pun biang, mangga tepangkeun. Nepangkeun wasta abdi Mamah Eli nyaeta mamahna Nadia. Abdi di dieu bade ngawawancara pun biang perkawis dampak COVID-19 ka sakola. Partarosan anu kahiji. Naon wae dampak COVID-19 anu diraos ku Mamah? Seueur pisan anu diraos ku Mamah, terutamina dina masalah ekonomi sareng masalah pendidikan. Dina masalah ekonomi di masyarakat ayeuna nuju lemah pisan. Sapertos anu icalan sayur anu biasana keliling ayeuna henteu da teu gaduh modal tea. Sareng dina masalah pendidikan mah dampakna belajar di sakola kanggo murangkalih ayeuna janten daring. Sosialisasi murid sareng guru atanapi murid sareng murid deui teh janten kirang. Mohon, ti iraha sakola daring ieu dilaksanakeun teh? Upami telepat mah ti sasih Maret atanapi sasih April taun anu kalangkung. Kunaon beuti ayakeun sakola sacara daring teh? Kumargi pamarentah parantos nangtoskeun kabijakan pangajaran di bumi pikeun motong panyebaran COVID-19 anu langkung tebih deui. Di mana sakola anu henteu tiasa ngalaksanakeun sakola sacara daring? Di padesaan anu teu ngagaduhan listrik atanapi anu sinyalnya awon sareng anu masih langki anu ngagaduhan handphone. Kumaha saur Mamah ngeunaan jalmi anu henteu patuh kana protokol kesehatan teh? Saleresna mah kesal pisan sabab eta oge pikeun ngajagi kasehatan tina COVID-19. Saha wae anu tiasa ngalawan COVID-19 ieu sareng kumaha carana? Sadayana masyarakat di dunia khususna Indonesia tiasa ngalawan COVID-19. Carana kedah patuh kana kabijakan pemerintah anu nyaeta 5M tea. Muhun cekap kanggo wawancara abdi sareng pun biang. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.